Sep, ka bapak teh kudu ngawaro, maneh teh ulah ngalawan wae diomong. Salah atuh. Tah ka dieu tah. Kudu ngawaro aya dititah teh. Mah lamun dititah ku bapak teh. Mau ka mana? Mah diteteangan kamari ge eueuh nyelap di guha tinggi guha mana kamari teh poho deui. Ari kamari dititah ke bapak asap penurut wae. Naon? Ulin biasa ranang cai. Hayu. Aya naon maneh mau budak urang? Hor, ngajak lagi ka si Asep lain ke si lain dewek mah. Bae ngajak anak urang. Urang keur ngasa bedog ya. Lumayan ya. Salah, Pak. Oh no. Naon? Dibalik. Buru. Kamu tibalik mah mun ieu getihan bapak meureunnan lieur sugan. Buru bae bapak mana ranang cai buru. Sep. Arek ka mana maneh? Hehehe. Iya. Mah neng ada susu duduk di dinya. Maneh tong ajak anak urang. Nya, putnya. Tilap. Sep. Assalamualaikum. Maneh kieu apa ka kebon? Awas ya mau diasupan ka imah sia. Anjir mau balik mau diapihan ku aing sia. Jeung si kabayana ku aing ke diteang ka imahna aing. Mau anak. Ampun. Oh no. Anak balik. Ampun. Abis Kumaha damang. Damang. Kenaon di dieu? Keur ngasah. Ngasah? Ieu kan salah. Ka mana budak maneh? Uing si kabayan dibawa ulin. Aduh, ampun si kabayan teh nu mana? Eta nu awakna teka ieu lah teka. Lama lain leutik. Heueuh nyata kieu enak teh. Kan aman balik. Kebun malah jauh dah. Ayo. Ayo tieu. Ayo. Ya, gimana tuh? Tuh kan jalan. Mana ana nu apa? Hayu atuh. Ih kebon saha ieu? Anan. Di dieu ketangkap. Kumaha sah? Iya, empang temui. Udah. Oh no. Nanti ngapa nanti? Si dulu. Kali. Bu. Udah malah. Aduh, ieu teh euy. Pangabutuh. Eueuh. Duit loba, bingung ya Allah. Ih, sianya kebayaan jeung aing ngajak pasya wae. Hari si lain kunaon? Tingali aing tek bolodog Si lain kunaon? Ih, goblok pelontongna ka aing. Mang, eta sawah bapak. Bapak Tingali sawah aing jadi rusak. Ieu mah sawah aing kabeh oge. Beresan atunya. Anjing sia pelontongna. Eta beresannya, eta beresan. Parena atunya. Ieu mane? Iya, anjing goblok. Beresan euy lah kakak aing. Tinggal itu aing barolok ieu ih. Aing sia mantap ka itu mantap. Mantap. Oh, sia. Itu kotak bas teh ajab tuh teh. Gara-gara si lain. Itu si aing mantap deui kayak gini. Montok. Anjing goblok. Saya lihat. Bantuan, wow. Hari si lain kunaon? Mana gua kumaha naon eta? Aing diudag kieu dulu. Naon maneh di situ lo? Tanya tah. Dekah teh tah nagalangan tuh dulu atuh bayang teh si lain galangan sagede kitu. Si dulu nagug katutup pan aku awakna aya ku dekah teh. Oh punten sabari di saya setik Sama doraka ke kol eta. Pahot lah kitu. Nah eta ajabna maneh ieu. Yo, kabayan. Ini ke pepatah kolot ieu. Kolot ulah doraka. Maneh yang menang ajab da ieu inget tontonan si ajab motor ieu tah. Jadi emang kolot ngawaro ta maneh ku bapak si ngawaro.
Kamane yeuh, mana panu gedena. Asep teh waras di balik. Ngan paras ya di tika eta teh. Duh atuh si Asepna. Mana di mana Asep banedan si mana? Nya, Tuh. apa nama? Takot kudu di balik. Kudu nurut. Lah kumaha mana Asep? Ulah ngalawan nya. Abah udah kayak itu lah sok tinggal warok mau ura mana kudu balik kalau abah teh ya yuk mana kudu ngawak tak si Asep warok Asep mana kudu rada mana Nah ari abangan kikituan wae tuh aya galengan nih. Udun ka dinya jalan teh. warah mana semuanya setelah orang kuku mah sampai me kasau ayo nah nya Sep mana kudu ngawarok ke bapak mana tah misi mah bedegong bejakan ke bapak mana teh karekan heuh marah Ayo abah ka mana? kasau Oh atuh make jalan ka mana se? mana kebayang Kor. Oh, Buset Cep. Urang kasaung teh anak. oh. Aduh, nah, ieu teh sawah teh urang geus apit teh ka ieu nya tuh Kang Anan mah tinggal ngaberak gitu. Ya. Kala ai sabenerna ai Mang Anan teh iraha balik gitu. 2 hari yang lalu, Pun. Ya alhamdulillah saya nya. Atur nuhun we pun tos panguruskeun di sawah abdi ge. Pangolodan. Hayang dong. Ya apa dikira lagi. Kala ieu pun kalapan pun. Oh iya, nuhun. Aku lobanya. Loba. Iya, manganan apa itu bisa naik gitu teh kamari kacugak waduk hayam teh. Halo. Nya hayang ieu lah pangalakeun gitu da ya boleh. Sawah ieu papu duan enaknya. Ah nya, sok. Jangan ieu. Ngalana kabarnya put, ngalana 2 we lah. 2 wae. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunahan atau makin bisa labuh dia. Ya ampun, namanya nage cilaka atuh puta apa? Naon? Aya naon kabayan? Oh, lalaun atuh lempang teh. Si Asep pun. Kunaon si Asep? Ditolong. Anak aing. Oh, Astagfirullah. Nyanggeus anak sahari sia. Ditolong di ditu. Di mana? Ditu di leuwih. Put si Asep put. Ayo tuh tolong. Mari urut mari urut. Putan. Bagong si Apun anjing ngadu nubruk aing. Jawagan 2. Oh no. Bapak sia katipu ku aing. Nah, jawaganana 2. Sek atuh. Sek atuh. Duduk atuh. Nih. Bedog lagi tinggalan. Besek ya Mas Hep jadi minum paduli kan antep si Apud mas nyangsang di ditu anjing manan. Hah, ngeunah cek dua nana tau. Yo. Ya tuh hijau lah. Wah, aing lah. Oh, sudah Asep ke hayang. Tong dibeakeun. Asep terus.
Aduh, seger chef euy. Minumna cing balik. Minum teh cing balik. Ini ya. Bang belah. Belah. Oh no. Si Amang mah Panya aing teh geus beak caina chef euy. aya anu. Ya. Belah. Ih, Wah, ada. Geus chef. Geus. Mana bisa katiban sial wae. Geus. Oh no. Mana si Asep lagi deh? Oh gini. Wah tadi siapa yang ngebejaan teh? Wah, Bapak ya? Anjir siap balik anjir.